Coy, maneh apal teu ucing? Ucing teh sasatoan anu leuleus, buluna halus, jeung panonna teh caang lamun ditinggali dinu poek. Ucing asalna ti Afrika jeung Asia Tenggara, terus sumebar ka sakuliah dunya babarengan jeung manusa. Nepi ka kiwari, ucing teh jadi salah sahiji piaraan nu paling populer di alam dunya. Ucing boga kabiasaan hees kira-kira 18 jam sapoe. Ieu kabiasaan teh nya eta bagian tina insting alamiahna salaku predator nu aktif ti peuting. Sanajan sok katingali leuleus, sabenerna ucing teh cekatan, tangkas, jeung boga replek nu luar biasa. Ucing sok ngudag-ngudag beurit nepikeun ka dipodaran sabab eta teh bagian tina naluri alami maranehna salaku predator. Matak lamun maneh miara ucing mah alus pisan keur ngusir beurit di imah. Ucing boga irung atawa pangambe anu peka pisan, leuwih peka tibatan irung maneh. Bau anu ngaganggu kana pangambe ucing teh biasana bau anu kuat jeung nyuradak, matakna ucing mah moal resepeun lamun dibere duren. Ari hakaneun ucing teh nya eta daging-dagingan sabab ucing teh kaasup kana sato karnivora. Ucing sok beberesih awakna sorangan ku cara ngaletakan buluna make letahna. Ieu kabiasaan teh keur ngatur suhu dina awakna jeung abantu ngurangan bau nu bisa nyebabkeun ancaman ti sato anu sejen. Pokona ucing mah resep pisan kana beberesih diri, teu siga maneh tara mandi. Ucing teh lain saukur sasatoan biasa. Meunang beja ceuk tinu dipercaya, ucing teh sok dipake jadi juru panglindung nu bisa ngusir roh jahat jeung bisa mawa rejeki. Hatur nuhun parantos nongton, tong hilap like, komen jeung subscribe channel YouTube Kuring Konten Edukatif 9097.